Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Wiku saranggi ngareret ka Sugarba. Nu direret gancang harita ngajawab. Memang bener eta nu disaurkeun ku pangarsa Mbah Wiku teh. Jadi nyekin tamani ge kudu boga batesan. Tepikeun kasabaraha jumlahna patandang sayembara. Ya dari jumlahna loba-loba teuing maapan Kang Garba anu bakal nguji pangartina. Bakal leuseuh beakeun tanaga ari teu dibatas mah jumlahna. Coba kumaha ieu ceuk pamikiran marungkir mah? Memang benar caritaan si Garba teh gentamani. Orang teu bisa tepikeun ka anu saloba-lobana. Nangtukeun jumlah patandang sayembara jadi kudu aya batasna. Oh, aing ge memang geus ngarti dina akhirna mah para patandang sayembara teh bakal digiring atawa dipaksa pikeun jadi anggota barisan pihak urang. Anu mata kumaneh kudu ditetepkeun. Lek tepi ka sabaraha jumlahna patandang sayembara teh kitu. Omatnya. Nu ditaroskeun ku pangarsa Mbah Wiku. Kitu deui ku Kang Garba katut marungkir bisa kaharti tu jelas. Nurutkeun rencana kuring mah ngeunaan jumlah patandang sayembara teh mun geus tepi kana 50 urang jumlahna pendaftaran patandang bakal ditutup. Jadi pihak urang memang ngabutuhkeun 50 urang anu dina akhirna mah bakal nambahan karena jumlah kekuatan anggota barisan Willem Kintamani Dijaya. Nyai Kintamani saterusna secara singkat ngajelaskeun ngeunaan obrolan anu lumangsung dina waktu harita. Sanggeusna dijelaskeun harita Tuan Willem milu nyarita deui. Wow. Oh, saya mengerti dan setuju dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama, Di antara pihak kita semua orang yang ada di sini, tentu saja pihak kita orang akan selalu menjaga kerjasama yang baik. Dan semua rencana akan terlaksana sebagaimana mestinya. Oke, dan koel, and dadang gojlak.
Terima kasih untuk semuanya. Mbah Buyut Wiku Sarenggi netep kanyekin tamani baritus nyarita. Wak berawo wak. Dewek geus teu sabar hayang geura nyaksian incu kakasih dewek wantini. Rendengan pangantenan jeung sisinyoh John Wen euy. Satadi nama dewek teu panuju pesta pangantenan incu dewek. Kudu dibarengkeun jeung sayembara anu jago. Tapi lantaran wantini incu deweknya tujuan, nya dewek kumaha manehna we kudu satuju kitu. Naon sababna? Dewek hayang geura beres incu dewek pangantenan jeung sisinyoh John Wen. Ilain nyaho sababna kintamani? Nya kintamani kerung baritus ngajawab. Duka. Nah kumaha kitu sababna teh pangarsa Mbah Wiku? Sabab mun incu dewek geus beres pesta pangantenan mah dewek teh geus teu sabar hayang geura mimpin barisan ngagempur nu jadi musuh di kampung kahuripan teh. Sabab dikeur kiwarangka sirup keneh upaya pikeun ngawasa kampung kahuripan teh henteu boleh gagal. Kitu deui beja ngeunaan Sugarba jeung Marungkir anu eleh jajaten ku budak lalaki mangkat rumaja ngaran Sinang Bule. Injuna Sirawing. Sok sanajan budak keneh tapi eta budak teh mampu mimpin balisan Darmayuda. Eta anu jadi panasaran ke dewek hayang ngabuktikeun tepikeun ka mana kahebatan kemampuan deurina Sinang Bule. Kitu tah gentamani. Sugarba harita milu mairan ditujukeun ka Mbah Buyut Wiku Sarenggi. Rasa kepanasan ti pangarsa Mbah Wiku memang wajar. Sabab Nang Bule incuna Sirawing teh lain bae geus mampu ngungkulan ajen pangartina kiwarangkas tepikeun ka ajal pati, tapi dina waktu Garba jeung Marungkir maju babarengan ngahurup ka Sinang Bule. Nyata Garba jeung Marungkir ge bisa eleh jajaten. Aya kakuatan aneh anu marengan ka Sinang Bule. Malah kayan dirina bisa jadi robah saterusna kakuatan elmuna ge jadi leuwih hebat. Tapi Garba boga kayakinan sakumaha hebatna elmu Sinang Bule tetep moal mampu nandingan pangarsa Mbah Wiku anu mibana kakuatan ilmu tingkat dewa. Bener henteu Marungkir? Benar kitu. Ijiran aing ge sarua jeung maneh Garba. Malah aing geus teu sabar ieu teh. Hayang geura nyaksian Sinang Bule ajal binasa ku pangarsa Mbah Wiku. Sajabana Sinang Bule mah anggota barisan Darmayuda bakal loba anu jarari bugang diamuk ku aing. Diacak-acak ku aing. Nyekin tamani nutup bari imut ka Mbah Buyut Wiku Sarenggi baritus nyarita. Abdi ngartos kana rasa kapanasaran Mbah Wiku Mbah. Malah keur abdi mah teu mung saukur Sinang Bule wungkul da.
dalah Sirawing anu jadi akina Sinang Burege anu disembarakeun tepikeun ka ayeuna acan aya jago atawa jawara anu datang bari mawa bawatangna Sirawing. Anu saterusna bakal diberi hadiah anu nyugemakeun. Nurutkeun keterangan ti sababaraha urang anggota barisan mah sabarana geus loba jago jeung jawara anu hayang menangkeun hadiah sayembara. Tapi memang taya anu mampu ngabinasakeun Sirawing. Malah nurutkeun beja, anu bisa dipercaya mah. Sirawing ge ayeuna teh aya di kampung kahuripan. Kitu tah pangarsa Mbah Wiku. Nyai Kintamani ngajelaskeun deui secara singkat ngeunaan obrolan anu langsung. Sangeusna dijelaskeun harita tuan milem milu cumarita deui. Merasa senang hati ya. Mbah Wiku sudah tidak sabar lagi untuk memimpin pasukan dan mengkempor pihak musuh di kampung kahuripan. Bagus. Artinya tidak lama lagi pihak kita orang akan meraih kemenangan dalam pertempuran dan kekuatan musuh. Kekuatan musuh akan hancur lebur. Dan tentu saja juga mendukung sepenuhnya mendukung Mbah Wiku untuk binasakan itu Sirawing juga Sinang Bule. Bukan begitu Nyanyayam? Iya betul, betul sekali Tuan. Sirawing dan Sinang Bule akan senantiasa menjadi gangguan dan penghalang kalau tidak segera dibinasakan, tidak segera dimusnahkan. Jadi ngeunaan kekuatan pihak musuh aya di Sinang Bule jeung Sirawing anu jadi akina. Kitu tah pangarsa Mbah Wiku. Sugaroba milu mairan dicaritaan. Nyambung kana caitan Kintamani tadi ngeunaan Sirawing nu disambarakeun anu tug tepi ka ayeuna tacan aya nu bisa mawa babatangna Sirawing ka dieu. Upaya pikeun ngabinasakeun si Nang Bule ge gagal. Jadi keur Kanggar Bama boga kayakinan dina mangsana pangarsa Mbah Wiku mimpin barisan pikeun ngagempur musuh ka kampung kahuripan. Mangka Sirawing jeung Sinang Bule bakal binasa bebarengan ku pangarsa Mbah Wiku. Marungkir milu nyambungan kana caitana Sugarba. Eta caritaan teh bisa dipastikeun bakal jadi kanyataan Garba. Kangaranan Sinang Bule pamimpin barisan Dharma Yuda geus binasa mah. Kitu deui Sirawing mangka kekuatan barisan Dharma Yuda bakal loba jadi korban. Bakal bubar kacauran. Barisan Dharma Yuda bakal hancur lebur kekuatan musuh urang. Sabab aing boga kayakinan handong boroning Sirawing jeung Sinang Bule sanajan dewa paribasana tetap moal mampu nandingan kehebatan kekuatan ilmuna pangarsa Mbah Wiku. Nyai Kintamani jeung Tuan Milem jadi ngarasa leuwih gede hate. Sarta boga anggapan ku kakuatan ilmu tingkat dewa nu dipiboga ku Mbah Buyut Wiku Sarenggi, mangka bisa dipastikan musuh utamana nyaeta Nang Bule jeung Sirawing bakal ajal binasa ku leungeunna Mbah Buyut Wiku Sarenggi. Harita Mbah Buyut Wiku Sarenggi terus nyaritain deui ka Nyai Kintamani. Jadi karena kayang dewek mah ya, di mana pesta pangantenan itu dewek
Wantini geus beres geus kudu dililakeun deui. Heuleuh sababaraha poe ge langsung dewek tugaskeun mimpin barisan pikeun ngagempur musuh di kampung kahuripan. Wok berwok. Udewek bakal dibuktikeun. Aduh bakal mampu mawa babatangna si Lawin jeung Sinang Bule mah. Dewek dah. Dewek jelemana. Anu maca kaliahna ge kudu dibikeun ka dewek kintamani. Tenang. Beres ngeunaan eta mah pangarsa Mbah Wiku. Sakumaha anu diharepkeun ku pangarsa Mbah Wiku, sarengsena pesta pangantenan Wantini sareng Sinyoh John Wen dina jarak waktu 4 poe. Kawilang waktu anu cukup pikeun urang ngalakukeun tindakan balasan ka pihak barisan Darmayuda. Musuh urang anu aya di kampung kahuripan, abdi kitu deui Tuan Milem mercayakeun sapinuhna ka pangarsa Mbah Wiku. Anu tangtosna oge bakal aya dina kaunggulan dina mangsana ngagempur ka pihak musuh. Malah sakabeh warga kampung kahuripan bakal taluk tunduk ka pihak urang. Anu saterusna kampung kahuripan aya dina pangaruh jeung ka kawasan pihak urang. Janten kitu tah pangarsa Mbah Wiku. Wak berwok. Dewek bisa ngarti sarta narima jeung tujuan karena caritaan lain kintamani. Saterusna pamenta dewek mah Sinyoh John Wen mah teu kudu milu kana barisan maju ngagempur. Da puguh Wantini incu dewek pasina oge kudu dibere waktu keur sosonoan jeung anu jadi salakina. Jadi sing saha wae tong aya nu wani-wani ganggu ka Wantini. Kitu deui Sinyoh John Wen anu jadi salakina keun cenah remen kaletisna. Ka hati ku lain kintamani. Kantenan atuh tartos pisan pangarsa Mbah Wiku. Baina oge saha anu wantun ngaganggu anu keur bulan madu. Malah mun teh mah Wantini palai bulan madu di tempat anu sanes gitu. Didukung lah sareng dijurungkeun ku abdi mah. Mangga bade dipilakoneng kantun ngolingan si Sangkoi panginten akan lebih bah ewon aya dipilakoneng. Pokona tenang tah. Dijamin moal aya anu wantun ganggu kanu keur bulan madu kitu tah. Kitu diantarana babadamian anu lumangsung dina waktu harita di Paguron Lintang Jagat. Caturkeun harita Nang Bule jeung Manggali anu keur lumampah reka kampung Kawaluyaan. Panon poe keur mejeuna moreret baraya. Teu matak aneh mun Manggali ngajakan heula leureuh ka Nang Bule. Bari hayang nuuskeun heula kesang. Harita Nang Bule jeung Manggali dariuk dihandapeun tatangkalan jarak rada anggang ti lebah jalan anu keur disorang. Hai, aduh. Kalau ada tukang sirup kageuleung ke sini, aduh, ditanggung segala mah. Teak genep gelas wae mah ieu. Hai. Aduh, menjadikan jibrek begini ke Sang Mang nih, Nang. Sementara panon poe juga sedang moreret panas. Ya kita menuliskan dulu kesang ya Nang ya. Mang menjadikan masih tetap mau alah ketawa lagi ini mah Nang. Naon yang sari kenaon ai Manggali teh Mang. Iya Mang mencarikan diri sendiri gitu Nang. Sok aja pikir, emang sampai sekarang menjadikan masih lenoh gitu, sendiri deh gitu nangnya, sendiri deh. Tapi membogaan tidak membogaan pamajikan. Sementara itu Nyimas Resmiati
itu mengekehan, ingin bersanding dengan Alokmang. Padahal andaikan saja menjadikan bisa digantikan sama si Mang, nanti malam teh akan menyurang malam pertama lang. Sudah kebayang. Mali samaraanku mama. Eta dak dijadikeun soal sambal naon oge. Dak ditamol ku mama. Tapi belum ngerti pasian juga apa itu malam pertama kan. Begitu lang. Mang Maa ngajakan ngobrol anu kawas kitu mah abdi mah teu ngarti sih Mang. Moal nyambung sareng abdi mah. Eta mah obrolan keur anu tos dewasa atuh Mang. Anu puguh abdi masih keneh bingung ya teh Mang. Bingung di mana ari nang bule ya? Menjadikan bingung bagaimana kumaha maksud nang bule teh. Jadi mohon abdi engke tos manjing dewasa teh tos semua tiasa milih wanoja anu sanes kitu nya Mang ya. Da tos disampakeun aya Ciresmiati anu bakal tetep ngantosan abdi. Sedangkan abdi manjing dewasa teh apanan lami keneh nya Mang. Kenapa harus menjadikan bingung atunang? Nyimas Resmiati sudah mengatakan membogaan karumasaan. Usia lebih tua dari suami. Jadi akan dengan ridhonya. Walaupun di dua artinya nanti akan bisa meneangan lagi nang. Terus velah masalah nu kitu mah teu kedah dibahas ayeuna nya Mang, da abdi teu ngarti sih. Abdi mah can pernah beger. Anu penting mah urang ngadu ge ka tempat tujuannya Mang. Dina kayaan keur kitu, harita aya 2 urang jalma anu kelarempang. Nilai kana kayaan mah marake baju dina Wanda Jawara. Anu saurang mah jago kolot, sedengkeun saurang deui mah ngora keneh. Pikeun para jago jeung jawara anu makalangan di dunya kajawaraan mah memang geus teu birek deui ka eta anu duaan teh. Anu jago kolot nandalah Ki Barubuh si Pupul Bayu. Sedengkeun anu ngora keneh mah ngaranna teh Sontana si Tajongan Setan. Minangka kapi adina Ki Barubuh, duanana kawilang geus boga ngaran di dunya kajawaraan mah. Waktu Ki Barubuh si Pupul Bayu ngareret ka lebah tempat leuleih nanang bule jeung manggali, harita Ki Barubuh ngeureunkeun lengkahna ngareret ka Sontana si Tajongan Setan bae nyarita. Kebenaran aja manu keleleh euy. Urang tanyakeun lebah-lebahna kampung kauripan. Sugan we nyaho. Jadi urang geus kudu tatanya di kanu sejen euy. Urang sampelkeun son. Ki Barubuh si Pupul Bayu jeung Sontana si Tajongan Setan harita terus muru nyamperkeun ka tempat leureih nanang bule jeung manggali. Sanesna deukeut harita Ki Barubuh bari ngabagikeun paneutupna ka nang bule jeung manggali, harita nyarita. Kebenaran jalma di lebah dieu ya. Si laing duaan keur ngaleukeun kacape pasina oge nya. Dewek rek nanyakeun ya, sugal si laing duaan aya nu nyaho. Di mana lebah-lebahna kampung kahulipan? Sabab dewek duaan keur reka jugjug eta pilemburan. Menjadikan tentu saja saya sudah tahu lebah-lebahna kampung kauripan.
Akan tetapi sebelum membejaan, ya, saudara berdua ini, Anda ini siapa? Dan membogaan maksud tujuan apa? Mau menjujuk ke kampung Kahuripan ini? Karena bagaimanapun juga kan, semata-mata nanya itu apa itu padubukan kalau tidak ada yang dijujuk, betul kan? Di sisi lain hayangnya dewek nuka telah kibarubuh si Pupul Bayu. Terus ya kapiari dewek ngarana Sontana, dulurna Sonjaya si Tajongan Setan. Maksud tujuan dewek duaan Bang Narek datang ke kampung Kahuripan sabab dewek duaan boga karep hayang menangkan hadiah sayembara anu diayakeun ku Sutiwan Bilem. Saterusna dewek menang beja cenah Sirawing teh aya di kampung Kahuripan. Pikeun menangkan hadiah sayembara dewek kudu mawa babatangna Sirawing. Minangka keur bukti ka Sutiwan Bilem. Anu maca gancang bejakeun ka dewek kena lebah-lebahna kampung Kahuripan. Oh, hai, nantilanan bro, nantilanan. Menjadikan jangan dulu gurung gusuh tidak puguh, ya. Baru jangan. Sebelum membejaan, terlebih dahulu perkenalkan, saya Galis Surali si Jawara Idaman yang disukai banyak wanita-wanita baik janda ataupun perawan, ya. Sedangkan ini Nang Bule adalah alo aku. Artinya saya pamannya Nang Bule. Mendengar apa yang diomongkan sama Ki Barubuh tadi, ya perlu diketahui untuk menjujuk ke kampung Kahuripan setelah apa itu lebih dahulu harus apa itu mendapatkan izin dari alo saya ini Nang Bule. Ki Barubuh si Pupul Bayu nutup seket ka Nang Bule betus nyarita di Barung jeung Seli. Dewe kudu menang izin ti si laing lamun reka kampung Kahuripan cenah Nang Bule. Jadi lawan sababna dewe kudu menang izin ti si laing ha? Sontana si Tajongan Setan milu nyarita ditujukeun ka Nang Bule. Asa jelaskeun ku si laing Nang Bule. Yang sababna sia kudu minta izin ka si laing sagarupa. Nang Bule jeung Manggali meh bareng harita carengkat nangtung. Nang Bule dina karakterna Eyang Buana Putih, sikap jeung caritanana tetep tenang. Punten nya, punten ye. Sanes bade nyomongkeun diri, punten nya, punten. Mugi kauninga ku salira duaan adi teh incuna Sirawing. Janten Sirawing teh pun aki abi. Janten abi bade ngidinan kumaha margi salira aya maksad bade ngabinasa kapun aki. Hai, menjadikan begitu tah Ki Barubuh dan saudara Sontana. Dengan tidak adanya izin dari Nang Bule, mengandung arti Nang Bule akan menghalangan terhadap maksud dan tujuan daripada Ki Barubuh dan saudara Sontana. Cukup dijelaskan? Tidak usah diulangi, cukup jelas? Ki Barubuh si Pupul Bayu jeung Sontana si Tajongan Setan jadi rada kagetin oge ngadenge Nang Bule teh incuna Sirawing. Tapi Ki Barubuh kakagetnan telila harita tus carita deui. Dewek duaan moal bisa dihalangan ku sasaha. Jadi si laing teboga hak ngahalangan kana karep jeung kayang dewek Nang Bule. Ingatkeun, leuwih hade gancang bejakeun di mana lebah-lebahna kampung Kahuripan. Mun si laing keukeuh rek ngahalangan kana karep dewek,
mangka dewek duaan bakal ngalakeun tindakan kasih lain nang boleh diacak-acak ku dewek. Ya mugi kauninga we ku saira duaannya. Abdi kaetang wajar sareng dina tempatna ngabela kanu janten aki. Langkung sae malulih deui lah nya, malulih deui untuk kedah diteraskeun ka kampung kahuripan. Rupina langkung sae kitu lah malulih deui nya. Ningali sikep jeung ngadenge caritan tinang boleh harita sontana si tajongan setan langsung kasinggung kahudang amarahna. Ngareta kibarubuh terus ngomong lalaunan. Ya sinang boleh budak sadepak teh kudu gancang diwalah ieu mah Kang. Kurang ajar si goblok teh. Bukan mah ideuna sontana pikeun ngalakukeun tindakan ka sinang boleh Kang. Moal make kudu hese ngarubukeun si wawalak si belagog teh ye. Ku abli mah Kang gilana Kang. Sok bere pangwara ku lain. Son. Sok. Dewek satuju son. Sontana si tajongan setan nentep seket kanang bule baritus carita. Hey, kurang ajar. Kurang ajar si lain. Bebenet kuan. Lain dicapluk sia. Tang bule. Selain kekeh rek ngahalangan kana kalepa maksudan dewek. Mun kekeh rek ngahalangan si lain ngontong ka dohong, mun dewek bakal ngalakukeun tindakan. Manggali nu harita nyarita ditujukeun ka sontana si tajongan setan. Hai. Kamu jangan coba-coba untuk melakukan tindakan kepada nang bule putus rawin, bro. Sontana. Kamu jangan meninggali alo aku ini masih budak setepak, ya. Aku mah bukan apa-apa, hanya ingin membejaan sajalah. Kalau kamu melakukan tindakan kepada aloku nang bule, maka kamu nanti akan ngarandapan wiwirang. Karena akan kasoran jajaten gitu. Aku mah kasihan aja sama kamu, Son. Sontana si tajongan setan murelang ka manggali baritus carita. Naos ya ngomong naos ya. Si lain geus montong milu ngomong sia gali. Kurang ajar sia. Leuwih hade si lain mundur. Mun teu hayang digebro mah ku aing. Kurang ajar sia. Sinang bule bakal ditina ku dewek. Lumatak si lain nyingkas ya. Ahai. Manjalika sudah tidak bisa diponah lagi di manang nih, Nang. Halah, sekarang Mang akan mundur dulu ya, Nang ya. Untuk membandungan saja, untuk itu tetap pemaspadaan ya, Nang ya. Nang bule harus tetap pemaspadaan ya. Mang mundur dulu ya. Manggali ngagajeng luncat muru ka tempat anu rada anggang. Kibarubuh si Pupul Bayu ge ngajrelat muru ka tempat anu rada anggang. Sontana si tajongan setan boga ijiran manehna moal make kudu hese, moal make kudu lila ngarubukeun budak setepak seperti nang bule. Harita sontana terus ngumbar caitanana ditujukeun ka nang bule. Selain kudu nyaho nang bule. Nang bule. Dewek si tajongan setan geus boga ngaran di dunia kajawaraan deuleu. Jadi si lain ngontong kaduhung deui sia mun dina waktu anu ngan sakedeung bisa dirubuhkeun ku dewek sia. Saja si lain geus moal mampu ngeuleah hudang deui sia nang bule. Nang bule masih dina karakterna eyang buana putih, harita sikap jeung caritanana masih tetap tenang. Nah, ari keur abdi mah demi bela kanu janten aki we.
Mohon bade sakuatan gawe mang upaya ngabela diri dan memang sakedahna kitu sanes. Sontana si Tajonga setan ngawangun pasangan dina ngalakukeun panalajangna sontana memang leuwih ngutamakeun kana kahebatan jurus tajonganana. Mangrupa jurus-jurus khusus anu geus meunang ngalatih asak. Asok si laing maju naljang cenah bule. Kurang ajar sia. Mangga we maju ti payun abdi mah da bade ngansosan di tarajang we Jadah sia. Kurajang. Nang tang hayang di tarajang sagalupa jadah sia. Hayat. Jurela culung sontana si Tajongan setan maju narajang sapasang sukuna gerakana kawilang cepet mangsa pilih genti tajonganana ngarah kana anggota badan lawan. Pikeun ngembangan kesempatan jeung kekuatan panarajang nuju lawan harita